da ieu sorga Masya Allah karim wa mubasyiron jang saha eta jang jelema anu nuturkeun instruksi Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi teh utusan Allah naon parentahna berarti perintah Allah naon laranganna berarti larangan Allah nurut ka Allah berarti nah ketika orang nuturkeun perintah Allah cak Allah salat nu dibawakeun ku Kangjeng Rasul cak Kangjeng Rasul salat urang salat cak Kangjeng Rasul puasa urang puasa cak Kangjeng Rasul haji dan lain-lain sebagainya cak Kangjeng Rasul ulah maksiat urang itu insyaallah pasti ka surga eta mah pasti geus sadajan surga anu Allah na janji nah asal orang ulah kagoda ku setan Kangjeng diutus jang nyalametkeun umat setan diutus diayakeun di dunia jang nyasarkeun manusia